Bertut. Bertut na yo, Bertut. Arajar kena yo. Ranut. Bertut. Oh, si Aceh yang si roheng kamarana ya giliran di tangan araru. Panggil ko yang gaplok kanan ya budak ya. Rex ini ke mana mau anduk? Sahan mau anduk. Tadi sih mau anduk. Mana? Ayo tadi. Iya. Oh, Lain ya mah. betul. Baju indung urang. Mau indung mana? Heeh. Semua. Malik ke nyaho eta si oblek tadi mau anduk, menang maling pemelin. Mending salengit ieu di sandak kita cenah ieu anduk teh. Naon brek? Anu neangan bisa tadi ngintin ba orang tibu ya. Terus mulai urang mah tadi si Aceh ieu. Eta sia, eta mana geus? Oh naon eta brek menang di barang ya. Naon ieu? Anu bikang teh anduk poin. Eta sia komar resep ka awewe nak anduk-anduk dicokot. Awewe mah nomor 2 Anu na eta bawa ya kok. pokoknya ujung dijual. Ayo tuh jualnya ka saurang kek. Tenang kek aya si Bertut. Brek eta motor mending urang geura aturkeun ka si Bertut. Heeh, kayak gampang eta mah belakangan urusan aing. Atupan urang boga tarikan kene 50.000 lumayan. Tapi gocengnya. Heeh. Motor Mun sabari lima. narik daripada diambek kok. Mending urang anterkeun. Oh, ayo urang anterkeun lah. Bari ngajual eta urang. Dakan anu nyandak anduk beureum teh. Itu orang mah teman dia anu nyandak anduk dah. Heeh, pios nuhun. Bertut. Ya. Ah, kebenaran aing panggil jeung si Aing bosnya ka mana? Bener bos, ieu mah arajar kena. Bagus, saya sempak. Aing menanyakeun ge bosnya ka mana? Keuh, yuk anyar kene. Bosnya ka mana? Oh, bos mah ke pasar ke belanja. Eta bosnya boga hutang ka aing 50.000. Koknya, bos mah ke pasar ke belanja. Bosnya boga hutang ka aing 50.000. Oh. Siapa boga duit barang kuari? Iya. Oh, ka dieu kan. Ceng, hitung ceng. Kurang keneh henteu. Wah, kurang kana sia ieu mah. Keneh sakitu mah. Kurang keneh. Oh. Bukan segitu doang, kurang segitu. Aing mah jaminanna menta ieu bae nya, saparona oh. Tah bukakeun ka dieu ya. Pilihan ceng rada bagus. Nah, ieu lumayan ieu bos ieu lamun jual mah. Geus lah ieu bae tah, geus kieu bae. Tah bawa ka ditu. Eta ku aing pake jaminannya. Bejakeun ka bos ya oh. Siap. Anu ieu mah bos ya bawanya anteurkeun ka bos ya oh. Oh, Naon eta? Ceng. Oh, sebetul amat lah. Bawa motor tah. Nah. Mainan sia. Eta kumaha ta motor brek? Pan bawa cing aing tadi ka bos sia. Bawa. Pego sia mah hirupna. Bawa. Aing. Atuh bawa eta. Bawa kan bos sia eta anterkeun. Siap. Bor apa? Gue kita ka ditu. Nyambungna cacamu. Alhamdulillah motor yang di bos dibere. Tapi mana yang bisa? Bos gede calang mah. Dia ngedorong. Nah, dorong beku aja lah. Enakan Bang Sip.
sih mau matang aja. Alhamdulillah aing bilang rezeki yang seobrek. Oh, naon sih nyambung. Oh, rezeki maaf. Pak Ustad. Eta aing rada curiga ka ya. Mawaan baju bae. Nang di mana eta? Lain urusan Pak Ustad eta mah atuh ieu mah nu budak tah. Aing rada curiga sia maling anu batur. Eta Pak Ustad. Gimana urang Pak Ustad? Lain ieu mah Pak Ustad. Tah, ieu anduk tah. Anduk mandi. Eta anduk di mana tah? Bikin salin. Meuli urang mah. Nang malin bae, Maling mah dosa he. Kalau malingan barang batur. Siksa ieu nang maling Pak Ustad. Ieu teh nang meuli urang enak rek mandi dipake dijajal. Ieu teh ieu anu kelas aya. Nyangka nu macem-macem Pak Ustad. Pak Ustad. Di kamar iga aing rada curiga. Ieu. Pak Ustad ke mana? Atuh aing mah ke kamar mandi. Mandi aing mah. Olah geura mandi be. Ieu kan itu. Eureun sia. Ka mana sia? Kita beli sambelan mah. Mau duit itu sia. Mau ini duit yang beli sambelan doang mah. Daripada pakai beli sambelan mah tak bayaran ya aing tah. Bayar Murah. Tadi kita beli sambelan. Tonjok Gerak. Ya, bikin. Aduh sudah itu mah. Atuh geus kusian mobil aku. Ya. Kako? Gigi dia tak. Aing kumaha tidak beli sambelan malah dibere ieu. Kumanya aing diambek nu ku kolot aing ieu. Lain sebodo amat pasti diambek aing kumaha aing ieu. Aing mah di mana nya? Ongko tadi di dieu. Aing yakin emang tuh ingat si Ogat dengan anak buah. Bang Ustad kasih cuma kalau wae. Gandeng siapa? Mang Alek mendak anu nyadak anduk teu. Teu neng teu ningali anu mau anduk. Peningalian. Henteu teu ningali. Saha atunya? Duka ning guru ngopi nya. Ngopi heula ning go. Ayo sok mangga. Si we urang kaingat tah. Waduh. Kalau tadi kerdiuk di pos asana ninggalian sahanya anu mau anduk teh. Ah, Mang Alek coba nyari Pas saha. nama Astagfirullahaladzim.